Duh, kayak ya wae ieu manuk segala gering deh aing. Kurang tanggung jawab kumaha aing ieu. Manuk di racikan heula paradna ya. Bawa ke rumah sakit duitna aing. Sugan racikannya manjur ya. Manjur sugan ya ku aing bere racikan ieu ya. Jadi ya ku aing ya. Oh, tah. Gedeng-gedeng ya. Manukna ka mana ieu? Sugannya turunkeun heula ya. Waduh, aing mah manukna pindah alam. Aduh, mah ya aing bebeja kasih rival ya. Penting. Racikan gak siap ya aing. Aduh, apes. Aduh. Duh. Penasaran aing ku aing pandian juga hirup deui ya. Oke mah kasih rival mah bebeja weh. Alasan naon karang ngalah manuk bondol isawa ya. Bondol haji. Aduh, anjing iya sigana penyakitna ya. Aduh, apes ya. Yan, orang ditanya kot manuk, waipa geus cager can manukna. Sia le, cita nyokot manuk lain. Oh, Manukna keur diubaran heula kedeung. mana coba ningali aing manukna di ubaran naon sih? Asia di ubaran naon ieu manukna ngodar kieu oge. Ulah nih, ku aing bejakeun sakaipal. Sok sia mau bebeja kasih rival. Itu lain modar itu pingsan. Tuh, pas diubaran tadi. Modar meureun ieu mah. Modar kumaha tuh modar mah mau gerak gitu. Modar itu kitu ku aing bejakeun sakaipal. Sia mah sok bebeja wae jadi budak teh. Ya, sia cita nyokot manuk lain bisa rival. Aing ditanya nyokot manuk di sakaipal. Manukna mah modar. Bejakeun ku aing kasih ipal. Sia mah keukeuh kuat dibejakeun wae. Iya, sia ulah bebeja kasih rival ieu nya. Iya. Kieu mah aya ya duit pakai tutup mulut mah. Balik ieu. Balik. Aing mau bebeja kasih ipal. Nya geus ya. Ai sia keukeuh hayang we dibawa si rival mah ya.